Ulah nurutan resep ieu lamun teu hayang gagal siga urang. Caritana teh urang teh boga cau tilu siki. Geus lila teh diteunana teh dina kulkas. Tapi da jerona mah henteu naon. Ngan kulitna hungkul we nu jadi hideung. Nya urang teh neangan resepnya dina aplikasi hitam. Caritana mah urang teh hedek nyieun pisang kembung. Ari pek teh ngadon ciga kieu. Nya tapi emang rumasa sih urang teh rada menyeleneng saeutik resepna. Mangga resepna mah ditinggal we nya dina layar. Cara buat namanya tonton atuh video ieu nepikeun ka akhir. Meh teu susah. Tah ieu teh mentega teh kudu dicairkeun heula cenah bes. Lalu aduk we sampai bego. Ditambahan deui tariguna da asa encer. Asa loba ngaduk masak ayeuna mah euy. Sabab adonanna teh sepa jadi ku abi teh dibere pewarna makanan warna biru. Cantik warnana mah cantiknya. Tapi pas digoreng mah bet asa lainnya kan biasa mah mun make ragi sok kucai haneut heula. Terus adonanna teh diteuneun heula lah minimal 30 menit atau sampai ngembang. Ieu mah henteu cenah hungkul 15 menit. Urang teh nya asa curiga tapi dilaksanakeun. Tapi da urang teh penasaran ku resep batur. Nya dituturkeun heula we nepikeun kumaha. Pek teh bener we gagal. Ieu warnana oge ngadon ciga buta hejo. Ari ngomong mah pisang kembung. Tapi di pelong-pelong teh ieu mah henteu kembung-kembung acan. Penasaran heuh ku abi teh di pelongan we komentarna. Ari pek teh lain abi hungkul cenah nu gagal teh bos. Teuing salahna di mana? Ngan da cek urang mah salahna tina ragi. Oke deui mah mun masak teh eudeuh make resep corn dog we. Anu si ragina teh dibanyur heula ku cai haneut. Cikan hayang apal berhasil apa henteu. Tah lamun ieu mah rasana teh nya 7/10 lah.